Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun ieu kelompok opat. Nami abdi Risma Dahyani anu jadi nunanya hiji. Ieu sareng elit nu jadi Kang Jejer hiji, Aprilia nu jadi panunggu catur, Nabila Oktaviani nu jadi Kang Jejer 2. Sareng Jahra Arisiani nu jadi nunanya 2. Kurang kawitan wae ku panunggu catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Langsung tipayun urang sanggakeun puji sinaring syukur ka Gusti Maha Suci anu parantos maparing tiningkan hikmatan kanggo urang sadaya. Hatur nuhun ka sadaya gengsi anu parantos maparing kesempatan kasih kuring kanggo jadi panunggu catur na ieu kesempatan. Wilujeng sumping ka para pamilon di acara diskusi lumantar kaji kantengan pisanatu dan langsung oge di gedung Sakti Sayana. Nyaeta gedung SMA Negeri 1 Cipendeui. Di acara diskusi teh kasang tukangna lantaran aya rasa prihatin urang manah aya alam anu beuki ieu beuki rusak. Ieu tujuan dina ieu diskusi teh nyaeta sangkan urang tiasa nglarungkang alam supaya teu kajadian caah di lingkungan urang. Supados ieu acara diskusi teh langkung hegar parantos calik sasarengan urang di dieu salah sawios ahli dina bidang lingkungan sareng penanggulangan bencana nyaeta Bapak Elit sareng Ibu Nabila. Atuh Bapak Gumelar kantos pancen damel dibinangkan dina dinten ieu aranjeunna tos natarikeun materi nu baris dipedarkeun nyaeta tarekah sangkan teu caah. Supados di acara lumangsung kalayan lancar simkuring baris nuntun di acara kita rengsina. Dina ieu diskusi unggal Kang Jejer dihaturan kanggo madari naon-naon anu baris didugikeunana. Engke dina sesi tanya jawab dipasihan kesempatan berceramah. Tangtosna sabada Bapak Ibu Kang Jejer ngadugikeun pengdaranana. Haturan kanggo Kang Jejer anu kahiji Bapak Elit kanggo ngadugikeun pendaranana. Namun sapertis dari awal untuk pamajalan pun saderet tersebut dapat. Ayeuna simkuring baris 5 ada undangan mereka serta lingkungan urang ku ada tangannya. Sampai tiasa disebutkan ku hujan nu ngetrek di sababaraha dinten nu nyebabkeun saya di bangunan limpas ke kampung beuring. Caah bisa mengeluarkeun ruksakna lingkungan imah jeung perabotanna kabawa paling. Nepi ka bisa nyababkeun kesehatan urang terganggu lantaran narekatna penyakit anu bisa nyerang imun awak urang. Urang keur meunang cicing ningali kaayaan kitu teh urang kudu gawe bareng jeung pamarentah anu geus usaha ngukulan narekatna penyakit balukar tina cara gerak urang kataan sababaraha cara pikeun ngumpulan cara anu kaidit fungsina walungan tempat dikeun jalanan cari kusabab kitu eta walungan teh minum kuruna anu jadi tempat pemicinan unta nepi ka walungan jadi kependet kulobana unta. Anu kadua ngalakukeun reboisasi ketangkalan khususna ketangkalan anu bisa gampang nyerang cai. Katilu nyadiakeun lahan teu nyieun lahan hejo pikeun nyerang cai. Opat muncul lomba ngawakan imah. Di sisi walungan sabab membaluarkeun walungan heret serta ruta di imah ge bakal asup ka walungan. Kelima ulah ngalamun gedong-gedong daku jeung badak anu nyababkeun jadi beban tangan jeung dasar utama jadi ngareuteuh. Kagenap ulah ngabumbak tetangkalan di luhur. Sabab tetangkalan teh boga peran penting pikeun nahan cai serepan jeung tanah dipasi ulah nepi ka leuweung jadi gundul. Supaya teu datang caah di lingkungan teh urang kudu ngalaksanakeun langkah-langkah nu tos dipedarkeun. Tamuna masyarakat ge kudu silih ronjong dina ieu hal teh. Sakitu didugikeun ku Bapak Elit dina pendaranana penanggulangan bencana. Simkuring yakin eta pendaran terus didugikeun teh bakal ngajarkeun urang langsung paham kana kepentingan ngajaga lingkungan urang sawang-sawangan. Sababaraha anu dicatet ku simkuring eta kudu ngajaga lingkungan urang
banjir masih deraja mengumumkan kekuatan. Luar biasa. Aduh jangan kagagas pisan upami nguping pedaran ti bapak ti ibu Nabila teh. Cobi upami urang tiasa kakengin prestasi anu sakitu luhurna. Mugi-mugi tina pedaran tadi urang tiasa ngupayakeun sangkang ngapentau prestasi anu luhur oge. Bilih penasaran keneh kana pedaran anu geus dijidikeun, haturan kanggo para pamilon sadaya kanggo ngajungkeun parantosan dina jerangan kahiji. Urang kasihan bae lolokang kanggo tilu urang anu bade naros mugi bapak akan ibu nyebat genami sareng dimana asalna satu acan naros lajeng patarosan kedah singket tumundel makan. Assalamualaikum. Simpulnya Risma ti SMA Negeri 1 Cikondeui bade naros kakasana pamilih hiji Bapak Elit nu bade diteraskeun teh nyaeta aya teu inovasi teknologi ramah lingkungan di pembelajaran. Hatur nuhun ka sadaya Risma di SMA Negeri 1 Cikondeui parantosna tos dicatet. Mangga nu bade naros salajengna tiasa langsung nyaketan mikrofon anu tos disayadikeun di payun. Sampurasun pangkeun simkuring Masakun Dara di SMA 1 Cikondeui. Atur nuhun parantos dipasihan waktos kanggo naros. Simkuring bade naros kayu Nabila merupakan upaya solusi basajan pikir kumpulan cara daerah perkotaan. Atur nuhun sadaya Dara patarosana tos dicatet. Muge baris diwelet ku Ibu Nabila kumaha salajengna bade naros deui pamit aya urang sami-sami dengukeun walaran ti Bapak Elit sareng Ibu Nabila. Rupina anu kahiji urang sanggapkeun ka Bapak Elit kanggo ngabalar patarosan samurai. Tarosana kaderek Risma teh saya bisa. Dan dia nyebutkeun simkuring perkawis anu ditaroskeun teh saleresna. Ayeuna aya teknologi teh ngagunakeun lombang pikeun nerapna cai di jero tanah. Ta ieu lombang teh keur nampung cai. Di jerona aya aktivitas organisme seperti cacing, akar, tutuwulan, penyu, jeung sato tanah. Sejeuna eta lombang bakal kausian ku hawa jeung jadi tempat ngamaurna cai di jero tanah. Biasana nyeun lombang sewangan di lingkungan imah. Dan teknologi teh otomatis ngakaluarkeun tempat ngaresna cai leuwih gacang. Mawi rasa bisa jadi salah sahiji solusi ngumpulan salah. Tagening tos genre ayeuna patarosan ti sadaya Risma teh rupina ngawakilan urang sadaya. Urang oge janten terang sabada ngadangukeun walaran ti Bapak Elit ayeuna kanggo walaran ti patarosan kadua ti sadaya Dara. Bari diwelet ku Ibu Nabila. Nuhun ya ieu patarosan teh. Da satisna nu rada banten ditaroskeun. Tapi orang mulai simkuring berarti solusi kekelumpulan berbagai desa kusabaraha cara nyaeta maloba daerah pikeun cai di sareng berkait. Banyak warga jeung komunitas lingkungan kumpulan cai bebarengan antara lokasi imah-imah di sisi walungan jeung imah-imah mewah anu ngahalang jalanna di hujan meureut ka laut. Rayakeun kampanye ngicuk hutang anu tempatna. Muatan tanggul-tanggul. Bener situs untuk aya informasi birokrasi utamana di bidang-bidang khusus anu ngumpulan masalah lingkungan. Rupina walaran ti Ibu Nabila tos ngawakilan rasa penasaran urang. Hatur nuhun pisan ka Bapak Elit sareng Ibu Nabila anu parantos babagi ilmu sareng pengalamanna dina acara diskusi dinten ieu. Panuhun oge kasanggakeun ka para hadirin sadaya utamana kanggo partisipasi nu aktif salami lumangsung ieu diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sami-sami ngadangukeun pedaran anu mantapkeun gudang rasa semangat sareng percaya diri. Mugi ieu diskusi teh janten salah sawios jalan supados wawasan urang langkung jembar. Bade dihapunten wilaya basaan pikiran goreng antara sadaya. Abdi tumit tami yang besar. Sakitu kami hatur urang tugas we diskusi. Mangga nyanggakeun deui ka panata acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap sakitu di kelompok 4 kirang leuwihna nuhun teu dihaturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Atur urang pamungkas suy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun ieu kelompok 4. Bukan jadi 4, hapus 4. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun ieu kelompok 4. Nami abdi Risma Dahyani sebagai nunanya hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun ieu kelompok 4. Abdi Risma Dahyani nu